Naon gogorowokan wae. Nyari topi akan teh. Baku akang mah aisna nanyakeun we topi teh. Cing atuh akang nyimpen topi teh. Nu matu tong di mana wae? Udah ngaranna ge poho atuh. Teu napa neer. Sakitu menang nyimpen akang oge meni poho. Kira ka mana tuh akang? Dagang kebon. Tong laminya. Emang punaon gitu. Ini minta diantar kopi dan teh atuh akang. Kabidan. Heeh. Yang geus ke sorenya. Balik di kebon. Tong janji-janji we sore wae akang mah teu jadi wae ti kamari. Geus atuh lah nyi, teu kudu diperpanjang deui lah. Da bari lagi urang lagi teu rugi, kan ukur kesel wungkul. Ari akang justru eta kesel nyai. Yeuh nyai teh kesel. Nah bidan teh bet salah tes urin teh. Nyai mah ngabuktikeun pokona ka bidan. Pokona teu nyaon naon akang kudu nganter nyai ka bidan tah. Ya geus lah terserah nyai. Kamu ngatur lah. Ya akang, ka dieu lah ka dieu kan. Naon deui atuh. Nyai tos beres sasapunya. Heeh. Bade ka pasar. Kunci ku nyai disimpen tuh hanapeun kentengnya di dinya nya. Alah eta nyimpen kunci geus beda deui wae atuh cing anger atuh ngaran teh hese neangan-ana. Akang oge nyimpen topi di mana wae. Aya aku mah meunang. Cara akang ngelicik tah. Teh nyai pokoknya nyai ka pasarnya. Oh. Siga Pak RT itu teh. Pak RT, bade ka mana Pak RT? Iya nyi rek kalebak heula nyi. Heula nyi, da gua aya pieu omongan heula. Aya naonnya Pak RT? Ya ka. Kang Sodikna aya nyi? Oh si Akang. Ya, Namanya si Akang teh angkat ka kebon. ka kebon. Kieu we pangnepikeun ku Nyai ka Kang Sodik bahwa hasil rapat warga peuting kamari teh rek diayakeun deui beas perelek. Oh, beas perelek. Engke aya petugas anu masang wadah beas perelek. Termasuk di Nyai oge. Oh, itu. saya atuh ari kitu mah. Mohon. Kadua, supaya anu ngaronda henteu mulang jam 11 nya. Setiap warga anu boga jadwal ngaronda Oh. kudu mah wadahareun supaya baralik subuh. Sahanunya dia keunana? Ya warga. Oh. Yeuh, Pak RT nyai mah nya. Ti kamari-kamari oge. Setiap si Akang ngaronda, nyai masuknya diakeun. Aya kulub sampe, kulub jauh. Malah mah yeuh, ku nyai teh sok dikeresekan. Eta mah si Akang na we anu sok pohoan tara dicandak. Ini satu nyi nya rek kalebak heula ka kebon. Oh nya mohon mangga. Mohon Ayo. pambejakeun ka Mang Sodik. Nyai ku nyai diwartoskeun nya ka si Akang. Asa ku ngeunah we. Kudunya diakeun dahareun jeung batur. Rek ngaronda mah mawa we sorangan. Arek ngaronda apa rek papahare? Ku ngeunaheun pisan. Si Akang ge ku nyai tara dibakalan. Assalamualaikum. Oh, tos karumpul tak can ya? Iya, tos di jalan ujung ngantesan ojek. Mohon, tadi tada aya pasien heula hiji. Meni aneh pikasirieun pasien di dieu mah. Inya macam-macam we geura anu berobat teh aya nu minta obat rorombeheun, obat ngalindur. Mang Sodik, antar ibu ka payun atuh. Oh, mun mangga. Mang Oding. Arek keresek ubed mana? Luka atuh. Ih, Mang Oding, maka tadi ku BP warang disimpan di harap oge. Jika nama ketinggalan. Ih, muah, cokot deh pokoknya mah. Nya lah, tunggu di dieu nya. Ya, bukan. Eta tadi pasien anu namina si Nyai mah menu katalah koret pisan geuningan. Aya we pikasirieuna teh di piwarang tes urin eta wengina teh meureun nggak mah jengkol.
Nya atuh abi Mario sabari aduh nya bau seueul enak nih yang utah ya. Wes siang, wes. Ubed, kebenaran ya Ubed ka dia. Itu aya anjing nya sieun. Heueunya ari si eta ti iraha ngingu anjing. Teh atuh biasana kita orang aya anjing. Hai barang eta jeung Ubed nya sieun nya. Hai buru-buru. Kita sesarecet wae nya itu si anjing. Geus ayeuna mah. Ari Ubed tas di mana? Ieu meser ieu bieu ti warung. Oh, nya atuh hayu nya. Bareng Ya, Nyi, tadi Ubed eta sia Nyi ngadenge bubi dan ngomongkeun Nyai. ngomongkeun nyai. Nah, ngomongkeun nyai segala ngomongkeun naon sih? Eta cenah Nyai tes urin teh meuni bau jengkol. Bau jengkol. Ada nyai mah teu ngadahar jengkol, jeung barina nyai mah teu resep jengkol. Nya teh nyaho atuh da ngomong teh meuni cenah meuni melekbek bau jengkol teh ih. Bau jengkol. Tes urin sah. Emang kunaon Nyi? Nyai teh nitip tes urin. Tapi cek bidan dia bau jengkol. Dan nyai mah teu ngadahar jengkol soalna. Ieu mah cigana ieu salah eta teh cikewer saha dalinu nyai. Nyai mah moal bau jengkol. Ah, nya teuing da tadi teh caritana teh kitu da cenah meuni bau jengkol meuni ih pokona meuni bau we. Berarti nyai nya kudu nanyakeun ye ka si Adul. Eta teh nu saha? Nyai mah jelas heula arek dayakeun ka si Adul. Geus ah. Nyai mah enak disuruh ka si Adul. Mumpung si Adul ngadiungkeun di ditu nyai mah yang bukti eta teh cikewer saha. Nyai mah teu rumasa ngadar jengkol soalna. Yang geus atuh njug. Oh yang satunya. Ben, tungguan Ben. Naon Nyi? Laisian Ben. Ubed. Hayu atuh Kamu tungguan ah laisian ah. Gedean teh jadi. Ayo ah. Aduh. Ayo pulang dulu. Awas lah, coba. Coba. Ada sampai. Awas lah, segi loba dah. Ayo nama ku air dak sama lagi sih. Cenah ka pasar. Terus tadi oge akang, Terus kunaon tuh? Meni paketut kitu hasem. ari akang, pugunya itu keur bingung. Keur bingung. Ini loba pisan stok bingung teh ti baheula. Kunaon? Yeuh, tadi kan nya nyai teh uliti pasar akang. Jeung si Ubed pajarkeun teh, jeung si Ubed teh cenah Bu Bidan teh cenah keur nelpon ngomongkeun nyai. Ngomongkeun nyai. Nyata sugan nyai pi omongan teu. Ari akang, pugu ngomongkeun nyai pajarkeun teh cenah cikewer nyai teh cenah bau jengkol. Oh, pan nyai mah kan ti baheula kitu beuki kana jengkolin. Tah bingung teh nyai teh eta, pugu hayang nanyakeun. Taha atuh. Eta sugan harita kan nitipkeun tes urin teh ka si Adulin. Pugu nyai teh akang penasaran hayang nanyakeun. Eta teh pasti lagi pahili. Kumaya aja kau na. Cicing. Tinggal ayo. Sebeneran.
Ya, nyai rek nanya ya. Naon nyi? Nyai kan ditip tes urin. Heeh. Di kamana kana teh? Entos dikabidankeun. Nah salah. Pajar ka teh cikewer ge bau jengkol sakala. Suka tanyakeun ke Kalis. Ari si Adul. Kumaha atuh akang si Adul kalau ka mangkat ah. Mangkat, ayeuna jeung mamawa si Eus deh. Kumaha? Nyai mah jadi beuki pusing ah. Ngas aya mah nyai mah kasih euis tanyakan buru. Oh, kudu ditanyakan kasih Eus. Tapi ulah ayeuna tuh. Ih, akang mah nyai mah yang buru-buru beres ayeuna. Kakarak Jo capek jeung can salat asar deui. Geus engke lah pokona mah sore urang ka ditu nya. Ya sok ah. Akang mah Akarek ka cai heula. Aduh, sok buru atuh kang nyai mah yang buru-buru beres da ieu teh. Nyai mah sok karasa. Gue yang buru-buru ayeuna si akang mah sok karasa engke teh kek deui. Kayak ini. Ngarawas nyai wae ah. Nyai, ningali barudakna liwat ka dieu, si Adul. Emang kunaon kitu? Eta cengkol can waktuna dia ala geus paraokan ku barudak. Ya, tuh, tadi tuh ningali nyai tadi. Liwatna. Ka mana? Bener ka ditu nyi? Puas teh tah. Reuas mah adit sugan teh naon. Puas mah di pauk si Adul tah. Jengkol. Mata kurasa koret gitu tah jadi diparauk ku barudak ge. Asa dedengnya teh asa aya sora Mang Adit. Aya nembe tuh ku nyai ka ditu ditunjukkeun. Aya naon? Nanyakeun si Adul. Jengkolna cenah aya maok. Ai ceuk nyai teh puas pisan tah jengkolna aya maok. Terus ayeuna ka mana? Tuh ka ditu. Ka ditu. Apaan si Adul lompatna ka ditu? Apaan ku nyai ditunjukkeun ka ditu. Wah, nah geuning ditujukeun ka ditu. Baik kitu lagi akang. Jengkolna ge teu mere ieu ka nyai. Tah kitu Is, caritana coba teu Is kumaha? Nya emang ples eta teh diisian ku Cikih euis, tapi dipaksa tak ku aduh, tapi ka digratiskeun ongkos ojekna. Nya euis mah hitung-hitung bayar ongkos ojek pake Cikih weh. Ya euis, nyai mah masalah ku cikihna. Kesel nyai mah yo. Eta teh nyai tes urin ka bidan, tes kehamilan. Ari sugan teh nyai hamil ke nyawa Cikih euis nya. Gelis geulis bu cengkol kitu. Tah si Adul nu maksana oge. Bener Dul, eta kitu caritana. Nya Mang. Ya Adul, ka mana ka duit teh 25.000? Peak nyi, yeuh aya gengannya sadeui 2000 deui. 2.000 yang naon duit 2.000? 2000 deui. Terus ada dia. Hei kakak, balik nyai mah jengkel pisan. Ya kitu tuh nya Isnya. Nya mun. Maka permisi lah. Ngenu lah. Nuhun Kang. Mana sih ta? Jadi we euis ka babawa. Udah tuh nyaho. Batur deui nu mah. Geningan Bu En jelema mah oge teh. Nah, geus we, kocok dewe. Jelema mah oge Naon eta kitu? Teu langkung ibu-ibu kumaha ragemna weh. Mudah-mudahan orang kaluar. Ya, pokok namanya lamun hayang menang mah kudu hadir we kitu. Tapi ulah bebeja. Aya hal nu penting bade disampaikan ku Pak Sekdes. Ini Bu RT. Tah ibu-ibu, abdi selaku sekdes bade nguningakeun yen program beas perelek teh bade diaktifkeun deui. Janten gin bapak-bapak anu ngaronda selain ngontrol ka bumi ibu sadayana,
jantan sekalian nyandak beas perelek eta ibu teteh. Oh gitu saya tuh. Manfaatna naon? Kahiji wargi teh Pieunana geus beas perelek. beas teh tah ku ayeuna beas perelek teh janten kabantos. Nu kaduana atuh meureun anu ngaronda teh janten semangat ngarondana. Kusabab naon tiasa ngaliwat dina beas perelek eta teh. Tah sakitu ibu. Ngaronda we. Ya bumi nyai mah tuh ditungtung tara ka kontrol ieu Pak Sekdes. Nu deukeut we anu ka kontrol mah komo bumi anu di komplek mah. Tara nyai mah tara ka kontrol. Tah apa nyai? Ayeuna mah kusabab aya program beas perelek ieu, bumi nyai bakalan ka kontrol. Kada hilangnya bantosanana kang mamenana kanggo nu ngaronda. Eta mah lawan bade opiasana bade mamenana bade kopina telangkung ibu-ibu saikhlasnya. Pak Sekdes, nok mah pada nyandak si kopi kenging teu. Atuh mangga no. Mari kadang Maria we getuk sampe nu babari. Entin getuk sampe. Nu babari we teh mah jala bria we nya. Barte ubed mah eta we kacang mede da seueur keneh. Kades meng mah kue cucu wae. Onah mah pada ngiring ngarencangan anu ngaronda atuh upami malam Jumaah mah ni asa keung di bumi nyalira onah teh. Rupa-rupa untung lain bagian si Akang ngaronda. Mun bagian si Akang ngaronda. Ini geuleuh pisan sih karena atuh dasar. Bu RT, supon mah arek pancake. Kue naon ai pancake. Surabi, boga HP teu. Tinggali Coba naon ngaranna? Boga HP teu. Tinggali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka emak? Mana ge nuju keluar eta Pak RT? Keluar. Keluar. Ieu weh, bade masangkeun wadah perelek ieu teh. Oh, nyasak atuh. Sok pilihan we teh mana? Nanya. Ya we nu ageng. Oh, Bae anu pada ieu. resep nu ageng. Ini nu gede. Ini sih pasangkeun. Nyaan ieu teh? Heeh, lu pasangkeun dah ditu teh. Duh, sing aya gawe ya, cekalan heula. Siap. Ngiduk, Nyasok we diuk mah. Mitalna jero can. Nya geus atuh ih mane mau nih kitu wae ka ubed teh. Duh, pasangkeun di dinya teh. Udah di wae. Ah, bener di dinya. oh ketalan jero teh. Berangan dia gua teh dihareup. Pasang teh. Di dieu. Ajeng. Yang ubed. Tiraha ajeng aya di lembut. Ah nuju libur we neng ubed. Oh, kitu. Neng ubed cepeng HP nama. Hah? Nya ieu kamari mah pameserkeun ubed HP. Nyuhunkeun tuh nomorna. Ih ubed teh hilap deui nomborna. Save atuh nomor A. Ya. 08 hiji sapan. Ih HP ubedna ieu lobet. Oh. Eduk tuh pin A ka dieu nya. Nya atuh. Teh beres. Beres sakitu mah mujehna lah. Coba kelak. Sedang. Mujeh sakitu mah mujeh. Sedang, ya. Mujeh. Yang ubed. Mas ya. Oh nya kedak PT. Nah, kumaha? Dah di dieu neng. Nya atas satu. Nah, mungkin isiannya wadahna ku beas perelek. Kita. Teh handphone? Wih, ini mah HP. HP Kang Soding keren. Ih, lain. Usaha tuh. Doing tuh. Ya mah apa cocokan?
aya nya eta pugu. Oke, itu kan bari ka kebon digantian nih. Topi di mana topi? Ih, Wik. Nyai. Geuning bentukna giga.